Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui dina channel ieu. Ayeuna kurang leuwih jam 5 burit, jam 5 leuwihan lah burit. Kabeneran cuaca ayeuna teh keur numejena cerah. Yes, mantap. Jadi orang bisa disebut riding burit. Riding sore. Ayeuna urang keur aya di jalur Baregbek Kawali. Nah, tujuan orang teh ayeuna erek mangkat ka Raja Desa. Anu waktu tempuhna kurang leuwih 1,5 nepikeun ka 2 jam lah di Kecamatan Sinkasih. Urang erek ka Raja Desa teh nya erek ulin kabeneran geus kurang lebih 5 poean lah urang teu kemana-mana. Di mawe kabeneran di poe Kamis tuh ka Jumat Pode baturan urang ngontek ngajak ulin cenah aya hiji tempat nu alus nu indah di Raja Desa anu disebut teh ngaran tempat teh Puncak Kupsa. Penasaran dong? Urang can pernah ulin kadinya pas di search dina Google. Ternyata Puncak Kupsa teh endah pisan lah. Terkenal ku morning view nate negeri di atas awan gitu. Kabeneran dina poe ieu teh urang indit jeung baturan SMA tah karena tah anu boga daerahna orang Raja Desa mangkat jeung baturan SMA tiluan popatan jeung urang 2 motor 3 motor nya meureun mangkat sore teh lantaran erek ke camp pertama kalina ieu urang ke camp sama pas sampai orang mangkat sampai orang nyakeun hayang hayu ulin ka Kupsa teh pas searching teh edan alus si puncak teh lamun isu-isu mah mun kabeneran ya kamu kabeneran orang bakal menggunakan pemandangan awan yang jika negeri di atas awan. Lamun teu tingna orang bisa nempo city light di Kabupaten Kuningan da kabeneran Kecamatan Raja Desa teh mangrupa perbatasana jeung Kabupaten Kuningan. Jadi Ciamis jeung Kuningan teh berbatasan langsung di daerah Kecamatan Raja Desa gitu. Ya meureun ari tina jalur nama can ditempo oge sih kumaha jalur trek di Raja Desa kota ka puncak mah can apal urang ge pertama kali ya nanti. Tapi meureun dina video ieu mah nya urang moal bakal nepi ka Upsa, moal bakal nepi ka jalan nu di Upsa. Konten ieu mah soalna nya jauh kene ieu urang karek di daerah Baregbek Kawali lah, daerah jalur Baregbek Kawali sedangkeun ka Raja Desa mah masih jauh jadi nya ameh si kontenna teu panjang teuy gitu.
babaturan SMA ya ge salah sahijina aya nu urang raja desa oge, jadi mainlah meureun rada ngungsi heula ka tempatna rada milu cicing. Soalnya rencana teh mangkat ke Upsala teh jam 10 peuting ya, jam 10 jam 8 peuting lah pokoknya mah. Sedangkan ayeuna urang paling nepi magrib ka daerah Raja Desa teh. Jadi cicing lah di imah baturan, terus malamna bada Isya biur mangkat ka Upsa. Pertama kalina urang mangkat ulin ka puncak. Nya meureun bisi marane penasaran, insyaallah lamun menang view anu bagus kayak kurang disimpan di akhir video ya, insyaallah data halusnya video halus tempat halus. Kebenaran oke sih tadi disebutkan suasana nage emang cerah, jadi kemungkinan besar nanya ya halus lah. Jang marane anu can apal daerah tempat ulin di Ciamis salian ti puncak Upsa ge aya arana puncak Bangku anu ayana di Rancah yang tetangga jeung desa. Heula pernah urang ka dinya pas kekayaan musim hujan, jadi pas mangkat di imah teh disinang kasih magrib disinang kasih bada subuh lebih ka Rancah kurang lebih jam 7-an, dan emang suasana teger cerah ya, jadi temenang awan temenang pemandangan endana temenang ya. Mudah-mudahan di nu percobaan enak nu ka Upsa susuganan menang. Kusabab jalan masih jauh jeung lila kene ya, ini lebih ka dieu video ayeuna dina konten motovlog nu katilu nya ke jeung urang janji lamun tempat halus bakal di share di akhir video ya. Lebih ka dieu wae, hatur nuhun kanu geus nonton, ka hade poho di subscribe, di like, enak di komen ge, penting subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.